Mangga nyandakeun ieu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang dangu deui swanten sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui atanapi dipadar deui ku Mang Iday. Alhamdulillah kumaha palawargi dalalamang. Alhamdulillah tu pami sararehat mah mugia sing saterasna aya dina kasehatan, aya dina ginanjar kawilujengan. Amin. Jejer atanapi carios anu ku Mang nuju dipadar teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutuga, karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna diserat deui atanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos palawargi, mangga urang kawitan wae tapi sateacana Mang teh bade nyuhunkeun pangrojong deui ti palawargi. Sateacan ngadangukeun teh cobi dipencet heula tanda like-na atanapi gambar jempol eta dipencet heula, teras nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula sareng dipencet tombol loncengna. Kateras upami yang bagikeun mangga alhamdulillah tur nuhun pisan. Upami hoyong cenah ngadangukeunna rada irit kuota biasa di download heula teras di pareman datana. Mohon mung sakitu wae kunaon semang supados nah kedah kitu supados ngarojong kana ieu channel kanu media anu ku Mang diangge. Mangga atuh keparayun ka Mang Aep anu ngadangukeunna bari dadapangan, oge teu hilap ka Mang Jenny anu bari lalangkarakan ngadangukeunna di soreang, atuh ka Mamah haturan Mamah di Mah Noneng di soreang. Teras wae ka Mang Ade anu di Cibuntu, soge Mang Embeng anu aya di Purwakarta wilujeng ngadangukeun Mang Embeng. Teras ka Mang Iyeng di Mang Iyeng anu di Margahayu, mangga Mang Iyeng nyangakeun ya. Punten ya da teu tiap dinten ngadongengna Mang teh nyata ka ugar ku padamelan. Punten we nya palawargi, mangga tuh supados teu nyangkolong kana waktos. Kaparayun sadayana. Hanca anu katuna dina dinten kamari atanapi basa eta teh dugi ka Assalamualaikum. Punten mangga temal di jero imah. Biira aya aduh meni asara ruas kieu biira aya pikir sae naon kitu. Henteu yang aneh. Ibu mah ieu we katalatahan ku Pak Haji sareng kali Ibu Haji nyaeta piwarang piwarang saurna teh ngabantosan
Ngebantosan naon Bi? Sauk Andi nanya semu heran. Eta biwara ngebantosan saur mantosan Mang Amir ngabedahkeun Pak Haji teh nuju ngabedahkeun balong jangan nih. Oh muhun terus abdi kedah kumaha Bi? Mohon piwarang Pak Haji kali Ibu Haji nyuhunkeun bantosana ka Jang Ani saurna teh. Mang Amir teu aya rencang ngabedahkeun balong saurna teh. Wayahna Jang Ani kedah kaditu nya. Oh mohon Bi. Tapi mana ai rerencangan Ani tos araya kitu Bi di ditu. Andi nanya deui. Ih atuh kantenan we Jang Ani. Anu di gelong nyungcung sareng nu di samping kebat mah tadi oge. Tos goyang di balong teh. Goyang maksud ibi teh. Hei dedeh. Bi Irah ngejawabna teh asal. Har. Nah saha ari maksud ibi? Asa piraku si Jumad si Juhri mah make digelung sagala rupa. Asa Andi ngomong semu heran. Alah. Hei dedeh, manawi ibi mah naroskeun Nyi Euis. Bi Irah ngadon ngageuh-geuikeun. Ari ibi meuni sok ka mana wae nyarios teh. Bi manaeun atuh Bi Nyi Euis bet kersaeun ka Ani. Ani mah anu batan sakieu kaayaanana estuning ragap taya. Ani satengah humandeuar. Alah, Jang Ani mah meuni sok kitu Meni sok pengas hareupan ayeuna teh. Ulah kitu atuh Jang Ani. Puguhan Euis mah teu walehna naroskeun wae upami Jang Ani teu ngurunyung teh. Da ka bibi mah mending tetelepek wae Hei dedeh. Jang Ani upami nyarioskeun teh Nyi Euis mah meuni teras we naroskeun tetelepek kaayaan Jang Ani teh kumaha saurna teh. Eta ge atos aya tanda atuh aya dugi kana naroskeun wae kitu mah. Ayo atuh bilih Pak Haji ngantosan. Tembal Bi Irah nungtun leungeun Andi. Teu lila geus nepi ka imah Haji Sobana. Bener we geus kadenge recokna barudak anu milu riweuh. Sanajan can waranieun anclub ka balong sabab sieun ku Pak Haji. Dina tamakan teh loba oge babaturan Cepdana nyaeta lanceukna Euis anu harita keur budak ampir cilaka labuh tina kuda alatan kudana ditonjok ku Andi. Cepdana mah kasebutna rada sombong oge sabab tara daek gaul jeung babaturanna di lembur. Gaulna teh jeung urang kota we cenah atawa jeung nu sababad jeung manehanana. Tara ieuh daek nanya ti heula eta we sakalian ditanya oge lamun ngajawab teh ukur ngabhu biwir hungkul. Ngan ka Andi mah manehna teh masih rada ngajenan oge sabab meureun geus apal kana adat pangadatan Andi ti baheula anu kasohor lengger. Andi langsung we muru ka balong ka sampak Mang Amir keur milihan lauk. Dah geuning Jang Ani, bantuan Jang Ani Mang Amir misahkeun lauk. Cek Pak Haji bari nuduhkeun ku isyarat panon. Oh, nah kunaon kitu Pak Haji, lauk teh beut dipisah-pisahkeun sagala rupa. Bilih parasea pangitanya. Cek Andi bari seuri keom. Nurus tunjung ti baheula ada teh teu robah Andi. Misahkeun nu badag jeung nu leutik. Nu badag mah rek dibagikeun. Nyamun aya sasana rek dijual we ka pasar. Lamun nu leutik mah keun we kepelakeun deui, asupkeun deui ka balong. Cek Pak Haji bari seuri. Atuh Andi teu loba omong deui, leos we muru tambakan terus ngalaan calanana kari sontog we nu dipakena teh.
Sabenerna mah manehna geus sasadiaan sabab geus menang beja ti si Jumat yen Pak Haji rek ngabedakeun balong. Barang ancrub ka balong panon Andi ngareret ka Nyi Euis anu harita keur jongjon nyair impun. Nyi Euis oge siga nu terus rasa manehna oge ngareret bari imut ngagelenyu. Nah atuh jol sernud karasana asa mecatkeun jejer anu disangut ku badot. Saur Mang Jeni teh mah karasa ku Andi teh siga nu kasetrum ku listrik latusan pol palawargi. Sanajan harita can aya listrik oge ieu mah dipapantes we ku Mang Iday nya. Dua pasang panon amprok nimbulkeun balukar anu pohara palawargi. Jajantungna pada ratug tutunggulan. Komo deui harita Andi mireungeuh Nyi Euis anu kulitna sampulur dedegana jangkung tur buah henol nerkom teh. Pipina bareubeuk balas kapanasan. Beuki we atuh matak hese mopohokeunana. Wey, rek ngadon ngalamun mah kuntul oge bisaeun atuh Andi. Mang Amir anu mireungeuh Andi ngadon ngajentul teh ngagebes. Atuh Andi ngarasa asa kagebah sarta kontan ngomong. Lauk nu digelungna kana naonkeun Mang? Cek Andi anu lalembutana can kumpul ngomong siga nu ngalindur. Keun anu digelung mah jang Andi sabatahe ku Pak Haji oge moal dikasasahakeun. Mang Amir siga nu hayang puas ngaheureuyan. Aya naon Mang Amir? Kadenge sora Nyi Euis tayohna tadi omongan Mang Amir teh kadengeun. Iya geranyi jang Andi tadi naroskeun bari ari lauk nu digelung cenah bade dikasahakeun. Cek Mang Amir teu kapala ngawadul. Atuh Andi nyigeung Mang Amir sok sieun Nyi Euis teu suka digeuh-geuhkeun kitu teh. Kumaha we nyiksa jalma mah tuh. Dah diajak gelut mah Mang biheung nguntup sih Mang Amir teh. Cek Mang Amir bari nyikikik. Nah hari Mang Amir meni eueuh nu sahijieun nya teh salakina teu pamajikanana ngan ngageuh-geuhkeun we ka Andi teh. Cek Andi bari nyengol bujurna kana bujur Mang Amir anu keur nongeng. Atuh gejebur Mang Amir labuh nepi ka beungeutna nyuksruk kana cai balong nu geus ampir saat. Andi satuluy mah milu sibuk newakan lauk. Eta sangkilang ku leungeun sabelah eta newak lauk menika sakitu gampangna pikeun Andi mah. Sabot kituna atuh joh jerit teh kadenge sora nu ngajerit barang direret sing horeng sora Nyi Euis anu harita rek hanjat ti balong. Tapi barang rek naik kana tambakan ujug-ujug pucung hul teh aya orai welang. Huluna dangah bangun geus siap macok ka Nyi Euis anu beungeutna nyampe sabab rek hanjat. Ningali pibahayaeun Andi sajorelat luncat teu beda ti heulang anu nyamar anak hayam. Jeung kalawan teu anta parah deui Andi najong eta orai satakerna nepikeun ka eta orai ngalayang terus nyangsang dina dahan tangkal jengjen. Aduh Nyi Euis teu kunaon? Cek Andi bari refleks nyepeng leungeun Nyi Euis anu harita katempo beungeutna pias bakating ku reuwas. Bu Haji jeung Pak Haji oge teu kurang reuasna malah Bu Haji mah nepi ka ngoceak mangpaurkeun. Uing amuing, hati-hati atuh Euis. Kumaha tadi lamun teu aya jang Andi, moal geus cok tadi pacok teh. Bu Haji satengah nyalahkeun Nyi Euis. Sawios Bu Haji teu kedah digelenut da tos salamet. Andi ngabela saterusna mah Nyi Euis ditungtun dibawa ka saung. Andi mah nuluykeun deui misahkeun lauk. Wey, meni hebat kitu jang Andi eta luncat. Ti guguru ti Bahrawi meureun nya. Mang Amir nanya pinuh ku rasa helok. Sanes Mang,
eta mah kenging guguru ti Mang Udi, temal Andi. Walah, waduh gening, gak disangka Mang Udi hebat oge nya. Geningan Mang makarek apa yang anyi kisah Udi boga ilmu kitu. Tapi eta ani aya niat moal erek guguru deui, cek Mang Amir. Nya puguh we tuh Mang, apana nyiar ilmu mah wajib pikeun sakumna jalma. Timimiti dina enong nepi kaliang anu nyang keredong. Andi ngajawab bari panona ngareret ka palebah saung. Harita katempo nyi euis keur ditungtun dibawa balik ka imah ku hiji jajaka babaturanana Cepdana. Jajantung Andi ngadadak ratug tutunggulan, tagiwur teu puguh rasa timuru anu kacida. Nah ari aing bet boga rasa kieu, asa teu nalipak maneh bet kudu timuru. Da meureun geus kudu nanyi euis mah menangkeun anu sababad. Wajah mah kudu jeung wajah moal mungkin disandingkeun jeung aluminium, komo jeung seng mah. Gerentes hate Andi bari tetep hatena mah ratugna mah teu eureun. Kumaha ieu teh? Ari diajak ngobrol teh ngadon bet siga nuting kalongeun. Mang Amir geus ngagaruahkeun deui. Mun Mang, naon teh tadi teh Mang? Andi bener-bener teu bisa fokus. Eta ek guguru deui yang ani teh. Mang Amir ngingetan caritaan anu kapotong. Nah kira-kira aya kitu Mang anu pantes kange di guruanku Andi? Pokna Aya atuh, eta mah jawara pilih tanding, cek Mang Amir bari terus nyaritakeun kahebatan eta jalma. Saha Mang? Urang mana deh? Andi penasaran. Mang Uda, akina Ki Surdi. Maksud Mang adina Aki Surdi manya terang. Mang Amir nyebut ngaran anu dimaksud. Andi ukur jempe ngadenge kitu teh sanajan teu dicaritakeun oge manehna teh pan geus ningali kumaha kahebatanana Pamardaka. Dua kali pisan malah manehna nyakseni kumaha jawara sahebat Bahrawi nepi ka kabur, malah bareto lamun heug manehna teu nulungan ku cara maledogkeun batu kana pigeulangna Pamardaka mah geus patri leungeun Bahrawi teh sapat. Ngan hal eta teh teu dicaritakeun ka Mang Amir mah. Eta kinten-kintena anjeunna keresaheun kitu nampi Ani janten muridna Mang. Andi nanya sok sieun kahayangna mandeg. Nya tuh kari ngomong we ka Ki Surdi. Sangkan dibantuan nyarita ke Mang Udana, cek Mang Amir. Ya Amir, nyoni, geus heula hararanya tayu. Urang dalahar heura anggur mah. Ieu geura aya samal lalap jengkol. Moal teu matak ponyo geura yeuh. Haji Sobana nitah Mang Amir jeung Ani haranjat. Atuh duanana gewat murus saung anu satuluyna mah balak kecerakan. Ngan harita mah Andi teh daharna teh bet ceman-cemen pikiranana ngadon ka Nyi Euis anu tadi kapireungeuh ditungtun ku hiji jajaka. Sahanya eta nu wani nungtun Nyi Euis? Piraku Mang Aep mah da keur digawe cenah mah. Asa pamohalan Mang Jeni mah deui. Direntes hate Ani. Niat Andi rek kapanenyoan nepungan Aki Surdi teh can keneh kalaksanakeun. Ayeuna mah malahan jadi mineng ngalanto ka imah Haji Sobana. Dadakuna mah rek nepungan Mang Amir cenah anu imahna persis tukangeun imahna Haji Sobana. Tapi sanyana mah ngan saukur hayang nempo Nyi Euis atawa mun bisa mah hayang ngobrol sareng Nyi Euis. Eta sok ngarasa seger lamun ningali imutna. Sanajan sok bari lalenyapan oge ngarasa nikmat mireungeuh gilerna panon anu cureulek ngagencrang lir bentang timur.
padahal keur budakna mah sok pada moyokan nyi euis teh, malahan landihanana oge sinongtot leho. Tapi naha ari ayeuna matak gegemeun lamun sakalina patepung lawung pamprok Jonghok teh. Memang sakapeung mah Andi teh sok nyamahan maneh. Kahayangna teh karasana minculak sasat hunyur boga angkeuhan hayang nandean gunung, tapi kumaha atuh da kaayaan hate mah moal bisa dibebenyokeun. Paribasa gunting pamelahan jebug, kacipta wae ku ati kadeuleu langeir caina kadeuleu keyap-keyeupna. Estu cau lamping cau leuweung katinggal kokolebatan nyi euis teu bisa leungit teu oleh minuhan kongkolak panon. Tapi sabenerna mah moal nepi ka kitu lamun teu dirojok-rojokan teuing ku Biirah mah moal antep teuing mikiran nyi euis. Ieu mah da kumaha atuh Biirah teu oleh nyunutan tara bosen nawaran siga tukang gurilem nawarkeun kurupuk. Meni pintar pisan tukang kurupuk mah. Candaekeun mah nu meuli terus we diolo. Eta teh kalakuan Mang Jenny. Tapi hal eta teh lain saukur ngadu-ngadu Biirah mah. Da eta tuh da nyi euisna sok sagala alewoh ka Biirah. Komo sanggeus ditulungan disalametkeun tina dipacok oray mah meuni sagala dicaritakeun. Ku kituna mah teu aneh sabab Biirah anu ngurus ngasuh nyi euis ti bubudak malah ti barang brol. Nu matak nyi euis mah raket pisan jeung Biirah, malah ngeunaan eusi hatena oge manehna ka Andi bahe kabeh ka Biirah. Tapi sanajan mindang ulin ka imahna oge Andi can pernah parang bisa ngobrol. Aya wae halangan teh mun teu pahaji ngajak ngobrol teu jarang deui kaganggu ku babaturana cepdana anu ngaheroan nyi euis. Malah anu saurang mah anu sok dagang kurupuk eta anu ngaran Mang Jejen da mani montel-montel nutur-nutur we siga nu sieun dikecot batur. Poharanya palawargi eta tukang kurupuk pikeun ngabang-brangkeun hatena. Andi gilig rek ulin ka panenyoan rek nepungan Aki Surdi anu ti kamari geus dirancanakeun tea. Teka catur di jalana Andi geus nepi ka panenyoan. Ayunya ke kumaha maksudnya gep teh anji kawatnya moal samemenya maluruh anu dimaksud teh nya tangtu bakal loba garapeun ieu teh ceuk Aki Surdi. Sumuhun Aki, sawios da tos pasti kedah kitu, namung abdi teh bingung Aki kedah ka mana milarian figureun kanggo namihan pangarti. Kumargi abdi moal kapalang dina hal ieu teh Ki. Salami jalma-jalma jahat masih kumelendang di alam dunya mah ieu tangtos rahayat moal ngaraos tingtrim. Salamina tangtos bakal diudag-udag ku kasieun Aki. Andi satengah mentabong bolongan bari ngebrehkeun eusi hatena. Sanyana mah manehna teh aya pikiran rek guguru ka pamardaka, tapi manehna hayang ngadenge heula saran ti Aki Surdi. Age eta teh pamajagan teh anji mupakat jeung Aki mah ngan kudu dipikir mamaranya. Ulah nyawa sorangan jadi taruhannya nya teu sagampang seperti nu aya dina pikirannya anji, cek Aki Surdi teu oleh mere pepeling. Muhun numawi Aki, kedah ka mana abi guguru kanggo nambihan pangartinya? Loba piguruan mah anji aya bah ujen oge canu ditimanintin jago manehnya teh boga jurus pecat boboso atau bisa oge ka bah wahyu manehnya boga jurus guri walawak
Guru lawak eta teh nu kasohor jurusnya Mbah Wahyu. Atuh cenah hayang jago mencakeun lauk sapu nya teu aya deui wasi ka Mang Jejen. Cek Aki Surdi make jeung nitah guguru ka Mbah Ujen sagala. Atunya bisi hayang nyeun eupan anu ajenya wasi ka Mang Iki. Menyenya mah jago nyeun eupan anu keur ngalapatin. Cek Aki Surdi beuki ngaco. Geus nu rada deukeut eta di Margahayu aya. Nya eta Mbah Utar. Menyenya mah jago si pecat betok. Jago tah eta mah. Aki Surdi beuki ka mana karep. Kumaha Aki? Andi atuh eta mah piwarang janten tukang nguseup atuh Ki. Geus we kieu atuh Andi. Aya di Citapar guruan mah. Cenah turunan Mbah Dirga ti Cigasti. Kasohor ku Cimandebuhun. Aki Surdi nuluykeun omonganana. Saha jenenganna Ki? Manawi abdi tiasa guguru ka anjeunna. Andi sumanget naker. Gumilar ngaranna teh Andi. Tapi jiganya moal ditarima sabab kenyaho sakanyaho arima anjeunna teh teu ngamuridkeun. Aki Surdi ngajentrekeun. Bade dicobi we Ki. Ditampi henteu nama teu sawios Aki. Upami ditampi syukur teu wae teu sawios. Andi keukeuh. Kekela nyanya. Kumaha lamun kieu we atuh Andi. Ulawa ka Kanu Segen. Kumaha lamun ka Aki Uda. Lantaran ceuk Aki mah Aki Uda teh lain jawara tetek-tetek. Malah baheula oge aya beja pernah patelak jeung Mbah Rowi. Cek Aki Surdi. Ka Aki Uda Aki. Sae atuh Ki. Tapi kinten-kintena anjeunna keur saeun moal nampi Andi janten muridna. Yah, nyapi aku make didaikeun atuh Andi. Geun engke urang caritakeun ku Aki. Lamun Aki udahnya aya ka dieu. Atuh, teu aya wae ka dieu nya urang ngahaja we datangan ka Tangulun. Cek Aki Surdi. Andi lain deui jigrahna ngadenge kitu teh sabab cenah cek Mang Amir mah pamardaka teh teu pernah ngabogaan murid anu tangtu sagala jurusna can nyebar atawa can dikanyahokeun. Jeung pan kanyahoan pisan kumanehna kumaha kaibatan pamardaka waktu nulungan Kisah Hudi. Atuh naon anu bieu dicaritakeun ku Aki Surdi yen pamardaka pernah patelak jeung Mbah Rowi, apanan manehna oge nyaksian harita teh. Malah lamun teu ditulungan ku manehna mah geus pasti Mbah Rowi teh dibuntungan ku pamardaka. Kabeneranana teh teu kungsi lila pamardaka ngurunyung ka panenjoan. Atuh sanggeus ku Aki Surdi dicaritakeun kitu cenah nya pamardaka teh nyanggupan. Malah kacida pisan anjeunna ngarasa atohna kalawan teu make hese beleke langsung nyanggupan sarta rek ngajak Andi sina cicing di Tangulun. Sanggeus bebeja ka Aki Sahudi utamana mah menta pangdoana sangkan dilancarkeun sapaneja teu pinangih jeung halangan harungan dina enggoning nyuprih elmu ngalap pangarti ti pamardaka sarta sing digampilkeun dina ngahontal pamagsudanana anu ayeuna mah garapeun teh jadi tambah berat. Geus mah anu utama oge can laksana nyaeta manggihan jalma anu boga ceda dina beungeutna katurug katutuh ayeuna kudu nyang harupan Mbah Rowi.
Teka catur jalana carita Andi ayeuna mah geus tetep tumetep di Tangulun nuturkeun pamardaka ngalap ilmu nambahan pangabisana. Lantaran Andi mah geus aya dadasar ti awalna dina narima sakabeh pangajaran teh taya pisan halanganana, mangka dina ngetrukeun ilmuna teh pamardaka teu alang kumapalang. Andi bener-bener digembleng lahir batina. Baheula mah ku kisahudi Andi teh ukur diajar ngeunaan lahirna wae, ari ayeuna mah ku pamardaka mah batina oge digembleng luar biasa. Nu matak ayeuna mah daya tahan Andi teh ningkat kacida. Malahan pangabisana oge 10 tikal ningkatna. Ti mimiti geus mah tekad anu kuat dina dirina, katambah menang gemblengan ti jawara anu lain sabongbrong. Antukna ngajadikeun Andi ayeuna jadi jalma anu hebat luar biasa. Kira-kira geus ampir sataun leuwih lilana cicing di Tangulun, Andi ku pamardaka diijinan balik lantaran sagala ilmu pangawuruh geus diketrukeun kabeh. Dina waktu rek ninggalkeun Tangulun teh teu wudu dibarengan ku nyurucudna Cipanon, ngarasa berat dek ngalengkahkeun suku teh. Ras kana kanyaah pamardaka saimah-imah anu dina ngalagragkeun kahemana teh geus teu asa jeung jiga teu beda saperti ka incuna pituin. Memang cek itungan mah waktu sataun teh asa sakoteap naker pikeun Andi mah pedah meureun ngarasa betah ngumara di Tangulun teh. Tapi dina waktu sataun eta di luaran kacida nimbulkeun parobahan anu pohara, utamana dina widang keamanan anu beuki dieu teh asa beuki riweuhna anu ditimbulkeun ku kalakuan Bahrowi sarta Ki Jantra jeung komplotanana. Malah komplotan Wigena anu geus lila teu kadenge ayeuna mah geus mimiti jadi buah carita balarea. Ngadenge katelengesanana oge geus matak muringkak bulu punuk. Waktu Andi ninggalkeun imah pamardaka, harita teh geus jauh ngan masih aya di wewengkon Tangulun. Keur jongjon we ngetrik Andi lempang bari hatena marus ras kanu ditinggalkeun. Nah atuh tibeh hareup rentang-rentang aya anu lempang pasaranog jeung manehna. Anu matak jadi ngakebeg pikeun Andi mah eta bet mireungeuh ceda dina beungeutna anu ngedat tina lebah tarang nyerong ngaliwatan irung nepi ka tungtung biwir lebah katuhu. Puguh eta pisan anu salila ieu keur diteangan teh, jalma anu ceda dina beungeutna anu sirikna benang berang peuting teu weleh jadi pikiran. Ari ayeuna kalawan teu disangka-sangka bet papanggih najan cantang tu bener hatena, cukup pikeun Andi ngageterkeun hate. Jajantung ngadadak ratug sarta tikoro karasa seuseut. Punten Pak, sakedap. Punten. Andi ngoloyong ka hareupeunana ngahalangan jajalaneun. Aya naon Jang? Nu ceda beungeutna teh nanya bari ngaraneg. Ngarasa kaget oge aya budak ngora anu teu wawuh nyamperkeun ka manehna. Punten Pak, ngawagal sakedap. Aya anu bade ditaroskeun. Aya naon kitu? Punten we ieu mah. Manawi Bapak kenal sareng anu namina Parais? Sora Andi ngagetar pangaruh ratugna jajantung. Rais mana? Parais orang Cipancar, cek Andi. Rais Cipancar, nada tos maot Jang eta mah. Tah eta geuningan Bapak uninga. Leresnya mautna teh alatan aya nu ngabegal di lebah tutugan leuweung tiis. Andi jotog mau nanyakeun hayang geura meunang kapastian. Nah saha teh urang teh kitu? Jalma eta jalma ngadon malik nanya sarta tembong beungeutna semu anu reuwas.
Ku kitu mah pantes sabab manehna teh tayalian anu ngaranna Adria urut anak buah Bahrowi anu keur dipaluruhna. Apanan abi teh putra almarhumna Parais, Pak. Piraku bapak kalih deui kana ieu? Cek Andi bari nemongkeun leungeun kencana anu buntung anu tita tadi masih disumputkeun ka tukang. Raja katanya. Ai, naon maksudna ujang teh? Adria balaga pilon. Padahal hatena mah lain deui ngagebegna lantaran dihenteu-henteu oge manehna inget deui ari dikoreh mah kana kajadian sababaraha taun ka tukang. Apanan harita Basaki Rais rek dipateni teh aya budak anu keur nangkep bapana. Malah manehna inget pisan kumaha ngoceakna eta budak baheula nalika bedog Bahrowi ngagabres nyapatkeun leungeunna nepi ka tembus kana awak bapana. Ah, Bapak ulah api-api teu apal apan harita oge Bapak teh ngiring ngaraponan pun Bapak sanes. Malah eta ceda dina rarai Bapak teh akibat sabetan bedogna pun Bapak. Andi nyaritana masih leuleuy. Ai, tong sok nyesadek deu. Memang aing nyaho mautna Ki Rais, tapi lain aing deuleu nu maehan mah. Asa ulah asa nuduh bisi jadi matak jang. Adria ngagebes bari ditungtungan ku ngancam sagala. Geus teu kudu mangkir, Pak. Pan harita teh Bapak kuring dihurup kutiluan. Salah sahijina anjeun. Andi mimiti rada heuras nyaritana. Ai, si laing mah sugan hayang modar nya. Lain aing anu maehanana oge deuleu. Adria jadi kahudang amarahna, ngarasa teu ngeunah ditutunyuk ku budak satepak, bari geus kajudi lamun ieu jajaka teh baris nyieun balitungan. Memang Bapak kaula lain kuleungeun anjeun langsung maotna. Tapi anjeun anu harita milu andil. Andi nafsuna beuki mudigdig. Bos wae ulah bau-bau sungut sia. Geura tandeskeun naon kahayang si laing ayeuna. Cek Adria. Deuk nagih hutang karti teu? Cek Andi. Kurang ajar deuleu. Wani kitu sia ka aing. Teu wani kunaon? Malah ngahajamang tahun-tahun aing neangan teh. Mana batur sia ka dieu? Ameh aing teu kudu neangan deui. Cek Andi bari sret nyabut siku-siku. Jeung aing oge cantang tu salamet sia teh deuleu. Ayeuna ge modar. Huat! Adria langsung narajang. Andi ngagentak ngawangun gerakan tapak jalak mapak bedog lawan. Tapi Adria anu geus loba pangalaman sanggeus leungeun nu dinyepang bedogna ditakis sarta siku-siku lawan rek ngahanca beuteungna, sakilat manehna ngejat mundur bari ngarobah gerakan bedogna disabetkeun ka katuhu. Maksudna rek nigas beheung Andi. Ngan orokaya Andi lain lawan samanea komodeui ayeuna mah tingkat pangabisana geus teu bisa dianggap enteng. Sakilat ngareundek nyumputkeun sirah sedengkeun siku-sikuna diheumatkeun ngawangun gerakan capit hurang. Puguh we Adria anu tingkat pangabisana aya di sahanapeun Andi. Waktu bedogna dicapit sarta sakali murilitkeun oge bedogna teh mecleng. Nah cocolek tarasi teh beut dipiceun euy. Ari kitu carana mah kuring ge moal make pakarang. Andi ngece lawana bari ngasupkeun deui siku-sikuna kana cangkeng. Alah, montong tak kabur deuleu sia setan. Canyaho aing si Adria ye. Adria hohoak bari panonna mah siga nu neangan pilumpateun. Montong ngadon nyungkur sia. Ka dieu geura narajang deui, cek Andi. Ngarasa ditangtang mah Adria teh latwe poho manehna geus teu mikiran deui kudu kabur. Sebrut narajang lir muning edan anu ditarimana ku Andi ukur ngarenyu bari ngagilek saeutik dina gerakan cimane buhun. Adria ngarego pikirna panonjokna deuk ditewak kudu jadi lawan, tapi manehna geus katipu atah-atah. Andi kentak ngarobah kuda-kudana bari sakilat ngasupkeun teungeulan dina gerakan landak nabros gunung. Adria anu ngarasa ruas ku gerakan Andi geuat ngajauh ka tukang bari nyabetkeun leungeun rek meupeuh pigeulang.
Tapi Ani leuwih rikat geuat manehna narik leungeun sarta langsung ngagunakeun jurus panggalmui. Adria anu keur culang-cileung sabab ngadadak lawan ngaleungit. Habak punuk Adria diketig. Masih untung Andi make leungeun katuhu. Adria nyolontod ka hareup bari ooan rek utah. Siga nu rek nyiram wae sia mah, cek Andi. Adria teu ngomong ngadon taus naraja ngabubat babit teu beda jeung munding edan. Tapi Andi teu ieuh geumpeur manehna siga nu ngahaja meres tanaga lawan. Geus we mending bejakeun we sah. Saha nu mateni bapa aing teh Adria? Cek Andi bari ngakilak badana ngencang hiuk perep Adria ukur ngaliwat hareupeun irung. Jeung Andi luncat sahibas dada. Teangan we ku sia deuleu setan. Adria masih embung ngabejakeun cek pamikirna najan dibejakeun oge tetep manehna moal bisa leupas tina wawales. Ku kituna manehna terus ngahujanan Andi ku serangan anu lumayan matak ngabahayakeun. Heug atuh ari keukeuh moal ngabejakeun mah. Ulah samat kaniaya Adria. Andi nyerongkeun awakna ka katuhu bari narik suku kenca srog suku katuhuna maju dibarengan ku mapag pereup. Adria nu ngala cukang irungna. Bet pigeulang Adria dipapas ku leungeun kenca lain deui reuasna Adria sabab leungeunna karasa siga dibabu ku beusi. Can oge sempat ngejat cedak leungeun kenca Andi didorongkeun dipake ngadagor careham. Untung Andi teu ngagunakeun tanaga sapinuhna, tapi najan kitu balukarna pikeun Adria mah cukup ngajadikeun ngabangkieung. Bret jurus cakar heulang Andi nyabet ke kemplong jebret. Beungeut Adria dihakan kepretan leungeun katuhu. Adria ngoceak teu kuat nahan ka nyeri beuteungna karasa panas sarta nyanyautan. Awak Adria anu keur ngoleang teh disampurnakeun ku sabetan suku Andi kana babajeg. Gebut Adria notog hudang deui anu saterusna mah gegerungan getih balauboran tina biwirna. Coba lamun anjeun ngabejakeun mah meureun kuring moal nyieun tindakan model kieu Adria. Cek Andi bari nyampeurkeun. Leuwih hadik paehan we aing heuh. Cek Adria bari muringis nahan ka nyeri. Lain eta maksud aing mah deuleu. Aing mah hayang nyaho. Saha nu ngabinasa bapa kaula? Memang harita Andi kapipilueun, tapi Andika mah aya nu marentah lain. Leres Ujang, bapa mah mung nurut kana parentah. Adria akhirna mah leuleuy sanggeus nempo Andi ngadon cingogo hareupeun. Tah da leres kitu, cobi atuh terangkeun ayeuna saha nu marentahna. Bahrowi Ujang. Saha Pak? Bahrowi. Palawargi sadayana. Lamun seug Andi ngadenge guludugna janti kadeketan moal seperti harita ngaranjugna sarta reuasna barang ngadenge pangakuan Adria. Nu leres Bapak. Andi siga anu teu percaya kana dedengeanana. Leres Ujang, harita teh opatan. Meureun Ujang oge emut. Ngan anu duaan deui mah siga bapa we ukur nurut. Da gegedug nama Bahrowi. Ari anu duaan deui saha namina Pak? Andi hayang tetela. Sudinta jeung Ardasim Ujang. Tapi anu nelasan Kirais mah Bahrowi. Malahan harita teh alimata pirus bapa hidup oge dicana ku Bahrowi. Tiasa dipaluruh bilih bapa ngabohong mah. Aduh, cek Adria. Mereka terangan anu bisa ngeyakinkeun. Ari ayeuna bapa naha teu ngagabung di sareng Bahrowi. Salila ieu bapa mah tara direken Ujang. Jeung teu adil we dina babagi hasil teh.
jawab Adria bari pupuringisan. Masya Allah, Bahrowi tetela anjen gening. Gerentes hate Andi bari ngaharuk. Manehna teu nyangka sacongobuk oge deket-deket anak tales salila-lila dedeketan malah make guguru sagala. Horeng manehna teh musuh anu kudu ditumpes. Ari ayeuna Bapak bade ka mana? Bade ka Tanggulun Ujang. Nah linggih di teh di Tanggulun. Sanes Ujang, ka Tanggulun mah bade ka pun anak. Linggih mah di Karangsari Bapak teh. Mun tos weh Pak, cekap sakitu. Hatur nuhun pisan. Cek Andi bari ngaleos ninggalkeun Adria. Bahrowi tetela kejahatan anjeun teh kacidap pisan. Tunggu Bahrowi, ulah ngeunah-ngeunah deuleu. Kaula pasti bakal nyieun balitungan. Andi ngegereneng hatena panas nyongkap anu taya di kieuna. Sajajalan lempang bari tungkul dina hatena beki timbul tekad anu diduruk ku amarah anu nguntab-nguntab ka tukang es. Aduh, palawargi hapunten waktosna parantos teh nyekapan. Kumaha tuh da ieu teh waktosna. Keun lah urang simpen heula di handeuleum sieum paragi nuna ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Mung sakitu anu kasanggakeun nya, hapunten pisan kasadayana kapalawargi. Ampun para nu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu diteja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag